dina malam Selasa Jumaat teh ka ieu teh ka tinggalna tinu tebih bos tinu caket gitu nu dikawanehankeun teh tah tunggang kuda gebur nya tunggang kuda matak diadengkeun Mang Layang katalah Mang Layang teh nyata kitu dina malam Selasa malam Jumaat teh tunggang kuda ngalayang gitu Bang. Ngalayang jadi Mohon. Mang Layang. Gitu. Nih ada kalajeng sini. Ketemu lagi di Gulung Mang Layang ya. Kita mau naik ke gunung lagi bareng Dedet Icam. Udah duluan. Halo guys, kita mau di hutan guys. Enggak ada ke ininya. Teman-teman. Oke, situ kan ada gunung. Di bawah dulu. Kapan dia ke gunung? Kita sudah berhasil sampai ke pos 5 ya Dek ya. Kita sudah berhasil dan Adek di sini adalah bayi atau balita yang juara bisa naik gunung. Ma, ada gunung lagi kok, Ma. Iya, dia mah nggak capek-capek, nggak hos-hosan ya, hos-hosan nggak. Abah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah hoyong ngadangu ieu sejarahna patilasan nu aya di Gunung Mang Layang ya Bahnya. Mohon. Saurna teh ieu teh patilasan eyang dalem saring singan ya Bahnya. Mohon. Mohon. Kumaha tah Bah mangga? Dan sejarahna ieu Heeh. tah ari dengkeun mula-mulana ieu gitu. Ya tanu timana teh gitu. Anu kawanehankeun kita dina malam Selasa malam Jumaah gitu. Sok kadengkeun tunggang kuda gitu. Dina malam Selasa Jumaah teh ka ieu teh ka tinggalna tinu tebih bos tinu caket gitu. Nu dikawanehankeun teh tah tunggang kuda gebur nya tunggang kuda. Matak diadengkeun Mang Layang katalah Mang Layang teh nyata kitu dina malam Selasa malam Jumaat teh tunggang kuda Ngalayang gitu Bah. Ngalayang jadi Mohon. Mang Layang. gitu. Tapi Abah terang teu eta kunaon namina eyang dalem saring singan misalkan. Sama adengkeun kumargina ieu ngalani eta nyalira teh gitu. Saderekna sareng anjeunna teh janten pasalia paham. Berbeda pendapat. Mohon beda pendapat. Ari itu mah kanu hitam, ari ieu mah kanu putih. Matak ngalani nyarira gitu. Raden Arya dalam pasalingsingan gitu. Ai kedah diiekeun mawartoskeun mah. Ngan ai masalah sejarah itu ieu nama kumarjana Abah teu nyepeng katanana sejarahna asal usulna gitu. Da anu ieu nana aki. Tapi ai aki turun temurun gitu carita ka Abah kumaha misalkan Abah teh bade ngamumule tempat ieu teh aya pesan-pesan kumaha gitu Bah. Ari abang kan abur-aburan ka itu ka dieu janten teu ieu teu apa itanan asal usulna gitu Asal usulna. teu terang asal usulna ngan mula-mulana mah aki di dieu ngan uih ka dieu uihna sanes pupus di ruang cenah ieu kurang gitu janten tilem uih ka dieu nya dilungkur dicepengna teh tos teu aya aki di dieu teh dicepengna nyata ku aki muroni gitu. Terus Bah, biasana tempat patilasan ieu teh karomahna gitu Bah, karomah tempat ieu teh nu Abah terang. Kenging karomahna gitu Bah tempat ieu teh. Mun ngadoa di dieu sareatna deui hakikat mah anu kagungan. Ka kapungkur ieu. Waktu sanengkeun mamahajangan gadog teh damang repot duga digotong ka dieu. Sareatna ti handap mah digotong ka dieu. Mulih mah apa? Mulih sehatnya Bah. Sehat alhamdulillah. Tah ayeuna ti handap Haji Ruli nganggo tongkat kan. Pertama dongkap ka dieu digeye ka dieu. Gitu. Ternyata ayeuna kumaha? Tiap mingon alhamdulillah. Alhamdulillah tiasa ka dieu nya Dugi Bahnya. ka dieu. Tiap mingon teh. Tiap minggon. Gitu. Batu gedogan Ya, kumaha Bah? batu gedogan teh gagaduhan
kersana eyang Oh, gitu. sana yang dalam. Mohon dageduhan kersana eyang dalam aya anu dipaparin ilapat merenan gitu ti warang Hadir. tadi ka gedogan Hmm. gitu. Ternyata anjing dongkap ke abah gitu. Ya abah dijajabkeun langsung ka gedogan gitu. Tos rengse teh ku abah dijieun Tinggalkeun. dititipkeun Titipkeun. teh parapatannya kan ibu abah. Abah wih dugi ka saung ternyata anu dijajabkeun Tuas. nuturkeun abah dugi ka sampai cek parabasna pejet engkeunana ge bincurang teh lompat cenah dilebet aya nu ieu aya jalmi duaan Heeh. gitu. Saur abah pan eta teh nu nungguan gitu. Luas badannya, Bah. Ayo urang jajabkeun mugen anya teh alin teh kantor selami. Nah, pon seok angin teh jeung ieu dapuran gomong dapuran awi teh jungkir-jungkirkeun. Dugi ka eta ge mun cara ista di gubrak-gubrakeun. Jadi maksudnya kumanya Bah apa tekenging kadina? Sanes janten mun cara dengan mah ongkoh ti bumi dongkap ka dieu. Tapi Hoyong- giliran geus di Tos dugi cek parabasa mun cara dia ieu kan mah mun cara di api lain kan di api lain kan Oh. gitu. Teu Ku ayeuna ditemui, ka teu ieu ditemui. ka payunan ku sieun teh gitu. Oh, nya. Payunan ku sieun gitu dan Nya giliran tos dipendakeun ngadon kabur badannya Bah. kabur gitu. Mun cara ngaroskeun kecewa teh kecewa gitu dipangejatkeun gitu. Eta teh Bah bade naruh si jadi terakhir. Itu teh nu di benteng ku pagar awi ya Bah. mohon Kan eta teh berbentuk batu-batu satangtung ya Bah. mohon Batu-batu lurus satangtung. Eta teh simbol kan eta mah patilasan mah sanes makam panginten ya Bah. sanes. Terus eta batu-batu eta mah tos aya ti kapungkur memang tos aya. Tika pungkur ge tos aya kitu atingkeunana. Hmm, Eta mah oh. tos ieu tos kitu atingkeunana we ayana Heeh. gitu kaayaanana tos kitu. Itu diberesan sih pada ulah hambat gitu. Ulah dikata cirigih cek orang cing lah kaca teh jeung ieu kadinya pan ID ieu mah mun cara terjamin teh terjamin gitu. Tah atingkeun di ibaratkeunna di handap pintu gerbang bilih ka ieu bilih ka ganggu eta gitu. Pamargina ngajamkeun mamala gerepikeun ka masyarakat boh kanu ieunana kanu ngahambatna janten upami ka hambat eta kenana si Batu pintu gerbangna gerbangna. gitu janten wabahna nyebar janten ateul sarira ge arek Kantos Bah eta kantos. nu mawi kamari nuju jeung ngadamelan ieu jalan ka itu kahambat pan sadayana ka bagean Abah ge arara teu. nya bari nun teh turun ke handap di dieu abah gitu pan sadayana Nya. gitu Jantan kedah ieu nya Bahnya matak ayeuna dieu teh keun dipager supaya ulah kaganggu kaganggu nya Bah. gitu adeng nya alhamdulillah geuningan ayeuna mah gitu Apa patilasan yang dalam ieu teh biasa sabaraha akses Bah. Biasa ti jalan jalur. oh, jalan jalur Mun. jalur Sarabah ya tilu. jalur mah ayeuna aya 3 jalur Tilu jalur. mohon cipun nya teh naringul gitu hiji pojok hiji Pojok, manglayang hiji Manglayang hiji. Jadi pilih anu bade ziarah gitu nya Mohon. biasa ti tilu Manglayang. Di 3 jalur jalur. jalur nomor ka hiji Cipurut Cipurut, nomor kedua Manglayang Manglayang nomor katilu Teka Panjang nya. Kalau memang layang mah insyaallah ya salebet mobilnya ya Bahnya. salabat mobil Sakedar dinya Bah. mohon ari ieu mah Teka Panjang sareng Naringgoa mah Naik gunung moal heula. lebet gitu Upami jalur anu Cipurut nih Bah. mohon Eta mah urang sakalian olahraga meureunnya Bah nya. Nya, Naik olahraga. gunung olahraga. terus langsir Upami nu hoyong tinggal slek engke panginten ka Manglayang nganggo mobil motor biasa. pada dengkeun salira gitu Ya, saya nama naik gunungnya Bah. nya Meh urang teh kumaha gitu pernah teh. turun teh kan biasa iya mirangan gitu Kirangan bukan Bah. Nya, fisik dan Ya, olahraga we nya Bah nya. olahraganya
Jadi seperti orang pengen mencapai sesuatu susah-susah lah gitu Iya, bahnya. gitu. Oke turuna tos hasil ibaratnya teh tinggal ringan. Kan saudara bilang kedak ya pengorbanan. Pengorbanan heula naik gunung heula. Nyatos atunya bahnya hatur nuhun bah. Sami-sami Tos sawang di- suana. Terus ditataros. Nun bah, assalamualaikum bah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saung abah teh ya menemukan binatang yang langka. Kalau di bahasa kita itu pandanya Sunda atau apa bah cara luak kayak panda ininya nih, coba lihat ya. Galak tuh deh, aduh. Galak kegel. Dek coba lihat deh mukanya dek. Oh lah masih lemes deh. Ini apa mah? Ini adalah patilasannya eyang dalam saring singa. Iya. Nah zaman dulu itu Kebanyak mah itu tandanya. ini batu apa tuh batu-batu zaman dulu dek. Iya. Zaman Tahu apa? jaga-jaga. Hah? Jaga-jaga di situ. Oh ada yang jaga-jaga di situ. Jadi itu kan banyak kubunya mah. Banyak kuburnya. Iya. Bukan, ini hanya seperti bebatuan saja deh. Ini patilasan, bukan itu. makam, bukan kuburannya eyang, bukan. Kan itu kan kubunya mah. Oh iya, Iya mah. mana kuburnya? Itu Oh iya, dalamnya. oh di dalamnya. Kita ini di atas gunung loh deh, Iya. di puncak gunungnya loh deh. Iya. Ade barusan udah mendaki gunung ya, hebat ya. Saatnya kita turun gunung. Ade, let's go. Udah siap? Dia pengen pulang aja. Pengen pulang aja, nah, takut kehujanan. Jadi kita mau pulang. Jadi ini turun gunung ya, Dek ya. Kita jatuh ya, Dek ya. Iya. Karena memang ini mencekam. Perasaan di sana itu kayak yang ada yang ngikutin Be itu. Tuh jatuh tuh. Kotor nggak Be? Kotor banget. Yuk kita let's go lanjutkan lagi perjalanan. Pak. Baru pos 2 Pak. Tuh si Amang naik nakal tangkil coba. Duh, Bapak. Siapa nih dek? Apa nak batu kujang teh? Dihandap jangan lepas eta teh ya. Anu bentuknya mirip Mohon kujang. pas di eta teh ya. Mohon. Lagi ngalah tangkil tuh. Tuh. Udah buat sayur asem deh tuh. Iya. Tangkil tuh. Ngelihat kalajengking. Nyapit-nyapit Ada mah. nu beureumeuna.